zahiruha ta'atun, sok sanajan sok salat, sok sanajan sok puasa, sok sanajan sok zakat, tapi loloba gerak langkahna jauh tina kudulillahi ta'ala. Furudul wudu ieu bab martelakeun pirang-pirang fardu wudu. Faidatun hikmatuh tisosil wudu, hikmah narimatang tuna wudu bihadihil aqdo ku pirang-pirang anggota wudu nu opat, beungeut, leungeun, sirah jeung suku. Nah nu di kumah dina wudu make opat anggota. Kenapa anggota yang itu? Itulah kira-kira. Kenapa enggak anggota yang lain? Nah, hikmah nate kamakila sabab bahula sasakala ana bahula teh bahwa aki urang sararea Mbah Adam alaihi salam bahula ngalakukeun dosa teh ku opat anggota eta. Pikeun ka diturunkeun di surga ke alam dunia. Fa azallahu masyaiton fa akhrajah anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna dribuhu. Itu eta tawajjah ila taharita kajadian waktu harita teuing sabaraha juta tahun yang lalu. Memeh zaman dinosaurus udah. Tawajjah ila sajaroh nanya ngaharep kana tangkal huldi teh ku pameuteuna. Tangkal huldi dilarang didekati ku Allah. Wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin, itu kan dilarang. Mayunan ayeuna buah huldi ku pameuteu. Nyanak buah huldi karawelna ku panangan. Geus ngarawel make kudu musab sirah Nabi Adam teh. Nah, berangkat kana tempat eta kana tangkal huldi oge ku sampean. Jadi opat anggota eta lah yang mengakibatkan Nabi Adam diusir di surga turun ke alam dunia. Matak eta we kemudian ayeuna nu dipake wudu teh. Jadi berarti matak di wuduan teh supaya anggota yang pernah melakukan dosa dulu abah kita dan kita semua juga ikut menanggungnya. Tapi menanggung dirinya teh lain berarti goreng. Banyak hikmah di balik kesalahan Nabi Adam. Banyak hikmah di balik kesalahan Nabi Adam. Kesalahan dalam tanda kutip ya. Banyak hikmahna. Naon hikmahna? Aloba hikmahna. Moal urang ngarasakeun nikmatna di alam dunia, moal ayeuna nepikeun ka aya urang buah moal aya urang lamun urang ayeuna teu Nabi Adam teu salah teu turun. Naon sababna? Lah kan beureum di surga mah teu anakan teu reuneuh. Ayo. Jadi kadang-kadang kesalahan itu banyak hikmahnya. Kesalahan itu banyak hikmah. Bahkan abdi mah sok sok nalaah tina berpencarna ayeuna Islam di Indonesia, tong jauh teuing Indonesia lah. Model acara ayeuna di urang perpecahan banyak membuat hikmah. Nepikeun ka tersebar agama Islam kadang-kadang baheulana teh gara-gara kiai adi jeung lanceuk pasea. Ikut kan hiji pindah ka ditu, hiji pindah ka dieu. Jadi weh menyebar agama teh gara-gara paseana ulama baheula. Tapi paseana pasea ulamanya. Jadi paseana kemudian mengambil hikmah anu akhirna dina gara-gara pasea jadi menyebar agama ka itu ka dieu. Jadi aya hikmahna. Nah dari situlah kemudian aya syariat di mana anggota wudu nu kudu dikumah termasuk nu diusap hanya 4 anggota tersebut. Dari hikmah ini juga kita bisa mengambil hikmah. Dari hikmah ini kita juga bisa mengambil hikmah
bayangkan dosa orang anu pernah dilakukan ku seluruh anggota kudu adus we bener ngapoe urang kudu adus Allah nu hese mah nu hese nalika dosana dilakukan ku hate tari kumaha teh kumahna intaha bajuri geus ieu makeun hikmah hukum faidah tata'allaqu bin niat sab'atu ahkam ada 7 hukum anu berkaitan dengan niat merantos dinazamkeun ku sapalih ulama faqala dauna haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syaratun wa maqsudun hasan. Ada yang disebut hakikat niat, ada yang disebut hukum niat, ada tempat niat, waktu niat, cara niat, syarat niat, tujuan niat. Hakikat Tuhan disebut niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih ngamaksud hiji perkara dibarengkeun jeung prakna eta hakikat niat. Ngamaksud lain garenteg ulang-ulang. Wa mahalluha tempat niat hate wa hukmuha hukum niat wajib wa maksuduha tujuan niat adalah membedakan ibadah tina adat jika diut iktikaf kadang urang teh diuk teh iktikaf kadang diut teh diuk istirahat leureum leleson eta antara ibadah jeung adat yang membedakannya adalah niat atau tujuan niat tamyizu rutbatiha membedakan pangkat ibadah karena ibadah teh aya nu pangkat fardu aya nu pangkat sunnah kemudian syarat niat adalah harus Islam tamyiz wa ilmuhu bil manfi oge nyaho kana naon anu diniatanana wa adamul ityan bi munafiha oge syarat niat teh teu ngalakukeun perkara anu nganapikeun kana niat model cara wudu bari nyekel kanyut rek kumaha coba wudu bari nyekel kanyut kon niat wudu tapi bari nyekel kanyut satu sisi ente teh niat wudu satu sisi pagawean ente nyekel kanyut aya nyekel kanyut teh nganapikeun wudu kenaon bae eta mah penting nu ngabatalkeun kana wudu bari keur modal keur ngarukutu keur ngaluarkeun goit keur ngaluarkeun goit bari keur wer ngompol dore maneh niat wudu teu jadi niat naon sababna ada munafi satu sisi ada niat wudu satu sisi ada perkara nu nganapikeun kana wudu itu sendiri wa ada muta'liqiha masih kena syarat niat mah ulah ditaklekkeun niat ibadah kok ditaklekkeun kudu jazmun ulah ditaklek kudu tanjiz jika ditaklekkeun dengan bahasa insyaallah misalna dosa illa in qasadat tabarruk kecuali lamun insyaallah di dieu teh memang maksudna lain taklek tapi sebatas tabarruk kumpul. Kemudian zaman niat adalah awal ibadah kecuali puasa tamahat jeung zakat wa kaifiyatuha terus carana niat takhtalifu bihasabil abwab beda-beda tergantung bab naon heula geus melebah dinya mah maklum anu kudu dibahas mah ieu masalah tu ya sering kita dengar bahasa-bahasa kolot baheula atau kolot urang sok sautak saeutik cenah niatan sing alus pagawean teh nyaho urang sementara bahwa nu dimaksud niat teh adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih eta we unggul nyaho eta mah niat rukun eta mah niat rukun dalam sebuah ibadah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih anapun model cara kieu mah sok kasab jig niatan ibadah sok aya niat bahasa kitu ti kolot ega maneh kasab oge kan sing alus na niatna kasab niatan ibadah dahar niatan ibadah sare niatan ibadah ta bahasa-bahasa gitu eta niat lain qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih eta
etama adalah niat lain rukun. Lain rukun dalam sebuah rangkaian tata cara sebuah ibadah. Etama niat untuk menghasilkan ganjaran. Nepikeun ka ngadahar kuku bima ge bisa jadi ibadah. Namun tujuannya untuk lil ifbah, ngaraksa pamajikan supaya pamajikan Mang Ujang ulah selingkuh dan geus wareg ku terong Mang Ujang. Ulah nepikeun ka terongna teh siga terong anu anyar dikulup. Kudu terong anu kolot anu anyar diala nih aduh eta ninganan. Nepikeun ka samutut awewena. Sedangkan al-ifah ngaraksa diri tina selingkuh, lah itu kan tujuan baik. Ada hare kuku bima tujuan aja ngaraksa pamajikan atau termasuk ngaraksa diri urang sorangan sampai menemukan satu kepuasan jeung pamajikan. Nah, eta mah niat eta mah lain qasdus syai' muqtaranan bibi eta. Naon atuh eta mah qasdul amal liwajhillah eta mah niat eta. Ngamaksud hiji amal tujuan karena Allah agar supaya naon agar supaya amal nu tadina lain ibadah jadi bernilai ibadah, agar supaya amal yang Anda lakukan ada nilai ibadahnya sehingga aya ganjaranana. Jadi kalau ngabahas niat konteks naon heula, apakah konteks berbicara rangkaian rukun ibadah atau konteks berbicara untuk mendapatkan ayeuna ganjaran, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Lamun konteksna konteks rangkaian rukun ibadah maka niat itu artinya qasdus syai'. Lamun niat itu maksudnya adalah agar supaya bernilai ibadah, maka maksud eta niat teh niat qasdul amal liwajhillah. Nah makanya masalah ya tutlakun niat ala makna yain. Niat itu ada dua makna, aya dua arti. Ahaduhuma nu kahiji qasdul amali wa iradatuhu wan bi'atsun nafsi ilaihi ditahsili ma wa mahbubun laha fil hali awil ma'al wa huwa talabu ridallah wal khauf min iqabi. Makna nu kahiji niate adalah ngamaksud amal, ngarepkeun amal, ngorejatna hate daek ngamal litahsili hasilkan hiji perkara yang disukai baik sekarang atau nanti di akhirat, nyata tolabu ridho Allah, mencari ridho Allah, mengharapkan ridho Allah jeung sieun tina siksa Allah. Jadi sholat urang teh memang murni untuk mencari ridho Allah. Nah itu niat mana awal. Berarti ketika kita melakukan sholat, niat itu pada hakikatnya wajib dua. Satu, wajib qasdus syai' sebagai rangkaian rukun sholat. Nu kadua, wajib bahwa sholat urang teh murni hanya lillahi ta'ala. Nah bagi genre ayo nama urang, ketika kita melaksanakan niat usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ayo bagi genre ya bagi eces bahwa lillahi ta'ala itu tesunat dikerentekeun. Lillahi ta'ala tesunat dikerentekeun. Lillahi ta'ala itu sunnah ditakrib, bahkan sebenarnya lain sunnah. Lillahi ta'ala itu wajib. Bukan tujuan ibadah karena Allah itu wajib.
sunnah ditakrif, sunnah diucapkan talafut niat lillahi ta'ala. Adapun hati tujuan ngamal karena Allah itu satu keharusan wajib, gak boleh kita ngamal selain Allah, harus murni karena Allah. Wahadihi hiya allati bahasa ala tashiha jami'ul ulama wassolihin. Makna niat anu kahiji ieu teh adalah niat anu sok dibahas oleh seluruh ulama, lain ulama fikih hukul, seluruh ulama wassolihin sakabeh jalma saleh ieu sok dibahas niat sing sae, niat sing sae, niat sing sae, niat ieu sok dibahas ku sholihin jeung jami'ul ulama. Nyata niat qasdul amal liwajhillah, maksud amal karena Allah. Wa hiya kharijatun an ikhtiyaril abdi, niat anu kahiji ieu kaluar tina ikhtiarna hiji jalma. Ente sholat lillahi ta'ala itu di luar ikhtiar, seperti halna ente bogoh kahiji awewe itu di luar ikhtiar, carekna bogoh-bogoh, carekna teu bogoh. Ayo, lamun ente geus bogoh kahiji awewe hese untuk menghindarinya, lamun ente geus teu sreg kahiji awewe hese untuk dipaksakeun bogoh ge hese. Model cara urang ngamal lillahi ta'ala dan li goirillah itu dua hal yang susah untuk dihindari, tergantung sifat kitanya. Urang teresep teu ka Allah, lamun ka Allah teu pati wauh jauh, urang bisa ngamalkeun niat ieu terus teu. Hanya orang-orang anu benar-benar geus wauh ka Allah. Wauh dalam artian memang tertanam di dalam hati, anu bisa ngamalkeun niat qasdul amal liwajhillah. Ari jeung Allah na wauh buuk mah wauh buuk jauh kudu. Karena ini urusan masalah hati, urusan perasaan. Teu bisa lillahi ta'ala dipengkol-pengkol lillahi ta'ala, enggak bisa. Anda enggak kenal Allah enggak mungkin lillahi ta'ala. Paling hanya sebatas ucapan lisan saja mungkin, tapi hati tetap ngait lil mitoha, hati tetap ngait karena di tukang aya guru, hati ngait di tukang aya santri, hati ngait di tukang aya mitoha, hati ngait karena banyak follower, hati ngait karena banyak subrekna. Lah ya kan itu. Makin banyak subrek makin susah untuk lillahi ta'ala. Nah, tantangannya itu. Ini saya belum membahas itu. Ini baru niat makna awal. Niat makna awal adalah qasdul amal liwajhillah. Nah, maksud ayeuna amal hanya semata-mata karena Allah. Nah, untuk makna niat anu kahiji ieu hese hanya orang yang mengenal Allah, hanya orang yang mencintai Allah. Bisa seperti ini, Anda harus minta ke Allah, Anda harus mengenal Allah. Karena kalau tidak mengenal, bagaimana Anda mau melakukan amal hanya semata-mata untuk Allah? Seperti perasaan cinta terhadap seorang wanita atau terhadap siapapun atau terhadap apapun, itu tuh bisa. Model cara kieu we, aji ayo tuh. Karena motor we ulah, aji resep motor naon? Aji resep motor naon? Anak nanya, aji resep motor naon? Anu resep ayeuna we, ayeuna nu dina hate. Matic, Honda Beat resep? Resep Honda Beat. R-King resep tuh. R-King resep tuh. Terus ayeuna lamun mobil, mau mobil, Kang Aam resepna sedan. Off-road resep tuh. Moal resep. Kan? Oh resep. Kenapa tidak? Oh teka, urusan teka beser. Perasaan resep eta ada yang memaksa atau ikhtiar atau ujug-ujug resep?
alamiah kan, artinya di luar ikhtiar. Nah ini kemana? Sebentar nanti dijelaskan di depan. Saya tidak berbicara masalah praktek step by step caranya. Itu kan ikhtiarnya, asbabnya. Kalau asbabnya bisa dicari. Perasaan cinta terhadap seorang wanita gak bisa dipaksakan. Tapi asbab untuk supaya Anda bisa cinta bisa diusahakan. Sering chatting, sering WA-an, sering dari awewe teu bogoheun ka Mang Haji. Itu gak bisa dipaksa, tapi asbab supaya awewe bogoheun ka Mang Haji, dangdan sing alus, beri perhatian lebih. Lamun manehana katempo teu bogoheun pulsa, buru-buru kirim pulsa, terus eta berjalan lila-lila bogoheun mah eta awewe ka Mang Haji. Ya harapannya bogoheun kan. Nah itu asbabnya bisa dicari, tapi cinta nggak bisa dipaksakan. Seperti itulah kira-kira kalau boleh saya menganalogikan. Makanya di sini gini, balman kawiya imanuhu jalma anu kuat imana wa kathura khaufuhu lobasieuna wa azumat rohbatuhu, gede rasa cinta na bima adallah kana naon rupa anu disiapkeun dicawiskeun ku Allah untuk para wali, wa qalla iltifatuhu ila mimma siwahu, saeutik nolehna kana lian Allah, sorot kusuduhu wa iradatuhu bi aglabi harokatihi tahsilu ridho man amana bihi wa ma yub'idu min iqabihi. Itu lamun jalma itu karek tujuannya karepna dalam semua gerak langkahnya mesti akan selalu ingin mengharapkan ridho zat anu diimani. Artinya sudah benar-benar mengenal Allah. Tapi waman do'u pa imanuhu model cara urang. Iman anu kelas bawah wa golabat alaihi syahwat, kalian dihekeneh ku syahwat karesep, masih hekeneh hayang nyanung nu katilu. Beunahna nyanung teh ngelehkeun kana ngeunahna tahajud. Wa kathurat rogbatuhu fi zuhratid dunya, masih keneh loba resep kana gemerlapnya dunia, masih keneh ayeuna daek hayang mentereng dina mobil Pajero, mobil Fortuner, mobil Alphard. Lah masih keneh gitu. Tinggali model acara Mang Ujang. Model acara Mang Ujang. Bagi beliau itu model acara ayeuna Pajero itu udah enggak kepikiran karena enggak ada uangnya kan. Halo, istiqomah tiba heula motor Suzuki Thunder, sorot kusuduhu maksuratan antalik. Aik masih keneh gitu mah hatena, maka tujuan semua gerak langkahnya jauh tina tujuan ayeuna untuk lillahi ta'ala. Wa in atabi amalin zahiruha ta'atun, sok sanajan sok salat, sok sanajan sok puasa, sok sanajan sok zakat, tapi loloba gerak langkahna jauh tina kudu lillahi ta'ala. Tinggal aku diri sorangan ya, rasakeun ku diri sorangannya. Urang anu masih kena resep zuhratid dunya panosok salat, benar lillahi ta'ala, benar hanya karena Allah, itu susah ya. Niat makna awal mah hese. Naam, bener gitu hese. Niat makna awal itu hese. Tapi lil abdi ikhtiyarun bi hadhihi niyat wa tashihiha bi taqwiyati asbabiha aya. Dibahas ku mengaji tadi. Tapi aya ikhtiar mah bagi seorang hamba dina ngalaksanakeun niat anu ieu, ngabaguskeun niat nu ieu bi taqwiyati asbabiha, kunguatkeun asbab-asbabna. Jadi untuk niat mah alami, cek Kang Aam teh mah bahasanya tadi alami artinya di luar ikhtiar, tapi untuk asbabnya bisa ji. Perkuat keimanan, perkuat
kuat rasa rohbah jeung rohbah ka Allah, rohbah kana ganjaran, rohbah kana iqobna Allah. Perkuat eta litan ba'isal iradah as-salihah al-musmirah litijarah ar-rabihah, agar supaya hudak ngorejat terdorong keinginan yang baik anu ngabuahkeun kana dagang anu batian. Nah, eta mah kudu dipupukna ku tasawuf, dipupukna ku hakikat. Naon hakikat ayeuna urang hirup di dunia, tujuan akhir ending finishna urang hirup teh naon. Kudu ngalobakeun ayeuna maca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, eta terus berdalam eta asbab-asbab nama. Wa hukmu hadhihi al wujubu fi jami'i anwa'it ta'at. Hukum niat makna awal nanti niat tadi qasdul amal liwajhillah, itu hukumna wajib dalam semua macam taat. Tuh aing mah ieu ribut. Niat makna awal itu wajib dalam semua taat. Salat wajib lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala, salat haram. Ayo. Sedekah kudu lillahi ta'ala. Lamun sedekah lain lillahi ta'ala haram. Wah jigana lamun ieu ditepikeun ka umum anggeus we eureun salat teh cenah. Lah salat hah? Lah ya. Artinya begini. Bukan berarti kemudian diartikannya agus wejang naon atuh Kang aya kitu mah salat tapi macan bisa ikhlas ulah gitu. Salat mah wajib. Tapi berusaha untuk meningkatkan kualitas niat dengan memperbaiki asbab-asbabnya tadi. Kenali Allah. Wajib secara syar'i. Iya. Emang bener. Wong ente ngamal kok karena mitoha itu kunaon? Musyrik. Lah kan syirik hobi kan? Dia itu syirik hobi kan? Baik jali baik hobi tetap syirik. Syirik itu sesuatu yang dilarang. Oh iya, kalau syirik jali mah eta mah nepikeun ka dihukumi kafir karena dohir hukum dunia kanyawan. Ai syirik hobi mah dihukumi kafirna paling ke di akhirat sia. Ayo. Loh, bisa jadi orang dihukumi musyrik di akhirat karena ria itu bisa jadi. Di akhirat tapi hukumna lain di dunia. Kayak ente kumaha ketika ente didakwa di sidang di depan Allah. Gusti pan abdi sok salat, ai sia salat karena naon? Karena mitoha, peta jeung ganjaran ka mitoha. Terus kumaha? Artinya memang kita itu dituntut untuk seluruh taat itu lillahi ta'ala. Itu wajib, gak bisa tidak. Tapi dah memang masuk logis, masuk logika oke. Arek naon ayeuna salat lamun lain karena Allah. Tapi lain berarti bahasa rek naon gitu terus jalma anu can bisa ikhlas eureun salat lain gitu. Tetap salat jalani terus berusaha untuk takwiyatul asbab. Muatkeun penyebab-penyebab kumaha carana supaya orang bisa benar-benar meningkatkan kualitas niat menjadi benar-benar lillahi ta'ala. Wiridkeun lillahi ta'ala. Lah ahli hikmah sesat itu ya. Saya barusan sebelum ngaji ini dari jam 7:30 sampai jam 9 barusan saya kedatangan tamu. 1 jam setengah dan saya tidak mengeluarkan komentar apapun karena beliau lebih tua dari saya jauh karena seumuran dengan almarhum bapak saya. Apa yang didialogkan barusan? Macam-macam. 1, ajengan kampung ngabahas politik terkait masalah PKI, terkait anu lebih menggelitik barusan itu nyampaikan tina masalah kesesatan Gus Dur
barusan. Serius. Biasa jam setengah ngobrol. Jeung salah satu seseorang sepuh yang bidzahir kalau melihat dangdanan adalah seorang kiai dari daerah Warung Pendang Jamudipa. Barusan datang, barusan 1 jam setengah. Karek ayo karek. Menceritakan terkait kesesatan Gus Dur. Salah satunya adalah ciri sesatna Gus Dur mah cenah baheula ketika ayeuna Gus Dur datang ke Buya Dimyati, ku Buya Dimyati ditolak, diterima. Barusan itu gitu. Saya tertawa. Ya, saya tertawa. Kenapa? Karena saya saksi Buya Dimyati menerima Gus Dur ketika Gus Dur jadi presiden. Dan saya juga melihat Gus Dur ditiup socana ku Buya Dimyati. Dan saya masih teringat pas pampresnya Gus Dur Singgarajlong ribut karena halawa, jika santri ribut karena halawa ketika ku Buya Dimyati di Paraban Jagong. Dia ngobrol ditolak mentah-mentah. Mah itu ngobrol politik ajangan kampung mau ditengek lagi. Saya barusan nggak ada artinya saya melawan karena barusan yang saya tangkap itu satu anti Jokowi, kedua anti pemerintahan Gus Dur, itu anti karena NU. Semua bener. Gua aing ditukangan dia NU aja gua. Alah, serupa-rupa. Biasa jam setengah. Ujung-ujungnya jualan kitab hizib nasor, hizib itu macam-macam. Ya udah nggak apa-apa itu mas saya beli kodek dibayar 100.000. Itu aja kitab nanti. Nah, saya sudah tahu hizib nasor sudah dan lain sebagainya juga sudah. Oh ya gua. Jadi artinya kenapa sampai jadi abdi masuk hayang serius orang yang tidak tahu politik ngobrol bicara seolah-olah menguasai Indonesia gitu loh. Ayeuna yang paling menggelitik saya mah barusan salah satu kesesatan Gus Dur teh cirina ku Buya Dimyati ditolak mentah-mentah. Padahal setahu saya ketika itu datang Gus Dur hari Jumat, saya saksi dan saya masih ke dalam posisi di Buya Dimyati karena saya 2000 sampai 2002 itu di Buya Dimyati dan itu ketika Gus Dur jadi presiden. Karena Gus Dur jadi presiden itu kalau nggak salah tahun 99, kemudian injak tahun 2000 apa ya? Berapa tahun Gus Dur? 2 tahun ya? Ya sekitar 2001 sampai 2001. Nah saya 99 itu keluar dari Lirboyo. Ketika muktamar NU di Lirboyo itu Gus Dur sudah jadi presiden kalau nggak salah, seingat saya. Dan saya termasuk salah satu panitia muktamar di Lirboyo. Beres muktamar abdi ke Buya Dimyati. Nah kemudian Gus Dur berkunjung ke Buya Dimyati sekitar tahun 2001-an. Sekitar itulah. Kurang lebihnya mohon maaf jika salah karena lupa. Tapi saya masih ingat itu hari Jumat. Ketika itu Jumatan di Banten di Buya Dimyati, Jumatan jam 2. Jumatan jam 2 di Banten. Karena pas dur lohor jam 12, karek mulai ngaji. Pas jam 12 nya karek mulai ngaji. Ngaji Minhajut Thalibin. Kira-kira setengah 2 karek bubar ngaji berangkat Jumatan jam 2. Pas bubar Jumatan pas di lawang pantau masjid ada mobil RI1 di depan pantau masjid Jamek. Karena di pesantren Buya Dimyati ke masjid itu sekitar 1 kilometer kurang lah, sekitar 600-700 meteran di Buya Dimyati ke Masjid Jamek. Jadi dijemput, berarti Gus Dur RI1 ya mobil presiden beri pas pamret. Pas Buya turun saya di belakang. Di belakang Buya Dimyati dengan santri yang lain banyak. Buya Dimyati dipersilahkan ke pasar. Nah, mobil saha yuk itu. Balik. Biasa lagi aing lempang terang pakai mobil balik Jumatan. Ditolak Buya Dimyati. Artinya Buya gak mau naik mobil presiden gitu loh, biasa naik apa kita nggak naik. Buya apa pas dongkap biasa sudah gabruk Gus Dur jadi gabruk naon terus minta didoakan. Kurang lebih pertemuan setengah jam. Pas pampres kemudian di Paraban Kulub Jagong menikah pas pampres nu tadina sigap teh biasa nih orang dinas kumaha pas di aurat guru santri aku mah badis nang eta badis santri menang alawa dia.
benar diterima. Kok barusan saya mendengar ditolak mentah-mentah, jadi kesesatan Gus Dur dia jelema naon itu. Dengar teh aing. Adapun Gus Dur aya nanti Buya tidak mau naik mobil itu bukan berarti menolak Gus Dur, tidak mau naik mobil. Karena biasanya memang apa? Nah, setelah coba Anda lihat dina ayeuna keutamaan bab Jumat. Sunatna lempang apa naik kendaraan? Lempang sunatna. Ini ke masjid balik ke masjid kan? Ini sunatna jalan anu jauh, balik sunatna jalan anu leuwih deket. Lempang sunatna kita make kendaraan. Jadi itu bukan menolak, itu memang ngelaksanakeun sunah karep-karep bae. Lain pas kebenaran nanti pas wiker di Buyadiumnya hari itu saksi mata. Kan saya langsung seri. Hari sianya di mana? Aing manele langsung. Nah inilah berita hoax ini. Keluarnya itu dari seseorang yang pakai gamis, pakai wilayah itu kan susah. Kedua, barusan yang datang ke saya itu cenah keamanan kawasiatan kupun bapak didinya karena seusia bapak saya. Wasiat naon tuh? Kapungkur teh cenah kantos sasarengan karena pun bapak dipicu. Setahu saya bapak saya enggak pernah jadi santri picu. Naon cenah teh wasiatna cenah ke lamun maot cenah pangnempoankeun budak kada udah ulah let sebulan sekali 2 bulan sekali pangnempoankeun budak cenah bisi rupa-rupa. Ayo pas lila geus belah cek anak matong loba basa-basi ngadongeng kayak itu ka dieu rek jualan fotokopi selesai padahal mah kurangnya cek orang tung mah ngajual hiji yang geus dibeli ku teh yang teu dibeli mere duit teh da ieu fotokopi paling ge 10.000 da duit 100.000 gas kayak itu kan dia. Nah iya maksudnya kumaha. Kalau menurut saya barusan itu termasuk orang yang jualan dengan mengatasnamakan agama. Nah itu salah satunya. Model nusok jualan. Eta nianan wapak provokasan. Itu jualan agama itu. Wa hukmu hadhihi al-wujub, hukum niat makna awal wajib bi jami'an wa ita'at. Dalam semua taat, sholat, zakat, puasa, sodakoh, semuanya wajib lillahi ta'ala. Wan nadbu bi jami'il mubahat. Niat lillahi ta'ala, al amal liwajhillah, qasdul amal liwajhillah, hukumna sunnah dari dasar kabeh perkara nu mubah. Dahar, sok dahar teh niatan liwajhillah, itu sunnah. Mung aing ngomong lillahi ta'ala daang mah yang daang yang malapar teu. Artina teu dosa. Ente daang teu niat lillahi ta'ala teu dosa. Tapi kalau taat wajib lillahi ta'ala. Kalau mubahat sunat lillahi ta'ala agar supaya mubah itu bernilai ibadah. Wa tarkul mana? Dia teh wa fi tarkil ma'asi ninggalkeun padorakaan sunat lillahi ta'ala. Gak apa-apa orang ninggalkeun maksiat karena sieun polisi, itu gak masalah. Orang maling karena sieun ditewak polisi, lain sieun ku Allah, gak masalah. Teu wajib jalma ninggalkeun maling karena Allah. Gak masalah. Anda berhenti merokok lain karena Allah tapi karena sieun gering, gak masalah. Anda berhenti merokok lain karena Allah tapi Anda berhenti merokok teh karena teu boga duit, gak masalah. Fitarkil ma'asi wal makruhat. Awewe teu salat keur head karena aku rejeng nafsu, gak masalah. Tapi baik teu salatna awewe keur head sayana lillahi ta'ala karena Allah ngalarang awewe keur head salat supaya naon? Supaya teu salatna awewe keur head jadi nilai ibadah. Karena teu salatna karena ninggalkeun larangan. Keur suci dititah salat, keur head dilarang salat. Perintah dan larangan itu kan satu paket.
sehingga kalau niat lillahi ta'ala orang wanita haid tidak sholat itu sama ganjarannya dengan wanita suci melaksanakan sholat. Nu suci mah ngalaksanakeun parentah, anu haid mah menghindari menjauhi larangan kan sarua. Amar dan ma'ruf dan nahi munkar itu kan satu level. Ketika amar ma'ruf nahi munkar, ketika nahi munkar ya amar ma'ruf, kan ada yang mengartikan begitu. Ditasan. Mohon ai syar'i teh berarti syare teh ai syare teh Allah kan beneran. Mohon karena perintah syara, ai syara teh saha nu gaduh syara? Hanya sebatas kadinya kumaha. Enggak mungkin orang ayeuna tunduk kana syara hatena teu ka Allah. Wong pembawa syara teh Allah. Asyara itu hakikatnya kata Allah. Nah iya, terus gak mungkin tuh abdi. Ngaran-ngaran orang tunduk karena agama berarti tunduk ke Rasul, berarti tunduk ke Allah. Ngerti maksudna aing. Gas eta makna niat anu kahiji. Jadi makna niat nu kahiji adalah qasdul amal liwajhillah. Dan itu wajib dalam semua taat. Wasani makna niat anu kadua qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Tah ngamaksud hiji perkara bari dibarengkeun jeung prakna. Naon syekna teh? Salat fardu subuh lillahi ta'ala teh asekna teh. Syekna teh naon? Contoh. Salat fardu subuh lillahi ta'ala syekna teh. Berarti qasdu salat fardu subuh lillahi ta'ala ngan dibarengkeun jeung prakna. Berarti ieu hakikatna adalah hakikat makna niat nu kahiji. Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi ini adalah niat yang biasa dibahas ku kalangan ulama fikih. Wa hiya fil haqiqah ainul ula. Hakikatna makna sani ini ya niat yang pertama tadi, karena eusina syai' adalah qasdu salat liwajhillah. Eusina syai' ngan peda ieu mah ditamahan muqtaronan bi fi'li. Berarti bedana antara niat makna awal jeung makna sani. Wa inna mamtazat niat sani berbeda jeung niat ula bistihdori zalika ingdab tidakil fi'li. Bedana terkait masalah istihdor nalika ibtida fi'li ukur. Wajib nga istihdor ieu niat mabniun ala anna wujubahu lazimun imma li tamyizil ibadah. Ada kalanya tujuannya membedakan ibadah tina adat. Jika adus wajib, adus sunnah tina adus unggal poe, adus tabarrud, atau untuk membedakan pangkat ibadah satu dengan yang lainnya. Jika sholat enu pangkat fardu jeung pangkat sunnah. Ya bedana eta ukur. Jadi ya mah niat bimakna rangkaian rukun ibadah qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Syai'na ya ainul ula. Syai'na teh nyata qasdu salat liwajhillah. Berarti kesimpulanana karena tujuan niat itu adalah niat manasani untuk membedakan ibadah jeung adat, untuk membedakan pangkat ibadah aya nu fardu aya nu sunnah. Fakullu makana minal ibadah, setiap ibadah mustabihan bil adat anu sarupa jeung adat. Aw ala marotib, setiap ibadah anu pangkatna berbeda-beda aya fardu aya sunnah. Lazima istihdoru qasdihi ingka betidai.
wajib ngaistihdor eta ibadah nalika awal ibadah kecuali puasa jeung zakat. Mimma tina ibadah di mana syara memang ngawenangkeun ngaheulakeun eta istihdor teu kudu keur waktu ibtidah saum, teu kudu keur waktu ibtidah zakat. Wa malam yakun kadzalik bala ibadah anu henteu akur jeung adat, teu istibah jeung adat, ibadah anu teu ikhtilaf rutbahna fala teu wajib niat qasdus muqtaronan bipilih. Ibadah anu henteu istibah jeung adat, ibadah anu henteu ikhtilaf antara ba'duha ba'din min ba'din teu wajib ka istihdorna. Nu wajib naon atuh? Nu wajib balil lazim bi an niat bil ma'nal awal. Nu wajib mah niat makna awal nyaeta qasdul amal li wajhillah. Teu wajib muqtaronan bipilih. Berarti faulima annahu dapat disimpulkeun. Kesimpulan anak kieu niat teh. Imma antajiba an-niyata nimaan ada kalanya dina hiji ibadah teh wajib dua niat. Jika sholat teh wajib dua niat, artina nu hiji niat qos anu makna qasdul amal liwajhillah, nu kadua qasdus muqtaronan bifi'li wal awil ula pakot atawa aya deui ibadah teh nu wajibna niat makna awal ugo nu penting qasdul amal liwajhillah teu kudu aya muqtaronan bifi'li. Ya tapi mas salima minal istibah, ibadah anu henteu istibah jeung ada, ibadah anu teu ikhtilaf pangkat-pangkatna. Wa dzalikal Islam, jika Islam jika Islam itu yang penting liwajhil. Azan nu penting liwajhillah. Teu kudu pas Allahu Akbar na teh jiga takbiratul ihram salat. Allah saja kaulah abdi adan. Tilang, nah ngalaksanakeun adan sunnah kan Allahu Akbar teu kudu. Kade adan deui niatna jika takbiratul ihram teh lohna dipanjangkeun. Allahu Akbar. Lah ya kan disana dah hayang eta teh hayang ngarenteg disaruakeun jeung aya qasdus muqtaronan bipilih. Enggak, karena adat itu ya ibadah yang tidak istibah dengan adat. Enggak ada adat jika adat. Mutlak zikir teu kudu niat makna sani, nu penting niat makna awal. Maca Quran nu penting niat makna awal. Qasdul amal liwajhillah teu kudu muqtaronan bipilih. Eta dina taat dina ibadah. Amal adat anapun kebiasaan pagawean adat dahar macul kuli watarkul maasi ninggal padorakaan wal makruhat eureun tina udud fala tajibulaha niyatun teu wajib niat bal tudabu bahkan disunnahkeun niat nu kahiji eureun tina udud lillahi ta'ala, eureun maksiat lillahi ta'ala, dahar lillahi ta'ala, sare lillahi ta'ala, kasab lillahi ta'ala. Itu sunnah agar supaya liuthaba alaiha, diganjar mengandung ibadah. Paham ya? Yes. Berarti dalam semua tindakan sunnah niat liwajhillah. Dalam taat wajib niat liwajhillah.